naon kan disalurkeun lah ku abdi Ya kumaha nabi kan tadi itu gitu. tadi itu sami jik we jik abdi teh heula ka dieu Hah? nya ka dieu heula mun Sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul adzim. Sateuacan disanggakeun ka kersana murangkali santri keneh tanya tadi nama bade anjeunna ti payun kumargi simkuring mualami maka simkuring kepintennya mayunan engke ngaos panjang lebar nama ku murangkali putrana Teh Rohimah abdi mah insyaallah sakedap gitu Bang margi aya bujengeun sami sareng Bapak Ketua DKM sami aya bujengeun aya uleman deui sami. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'aluna sareng naranyakeun itu Yahudi ka anjeun Muhammad 'anir ruhi tina masalah ruh. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad aruhu ari ruh min amri rabbi eta tina urusan pangeran kami. Wa ma utitum jeung teu dibere aranjeun minal ilmi tina ilmu illa qalilan kajaba kana anu saeutik. Surat Al-Isra ayat 85. Sabab dilungsurkeunana surat Al-Isra ayat 85 nyaeta orang-orang Quraisy, suku Quraisy kapungkur berkumpul jeung balad-baladna. Tuluy eta orang Quraisy teh jeung balad-baladna pada ngobrol. Mun ceuk bahasa Sunda mah kieu. Geuningan Muhammad teh bener-bener kasipatan ku sifat amanah, kapercaya Muhammad teh. Cek saha? Cek orang Quraisy. Geuningan Muhammad teh kasipatan ku sifat sidik, bener Nabi Muhammad teh sabenerna mah Muhammad teh bener amanah tara bohong. Janten orang-orang Quraisy teh memang teu iman ka Nabi Muhammad teh, tapi eta orang Quraisy teh mengakui benerna Nabi Muhammad, mengakui amanahna Nabi Muhammad. Kumaha yeuh cenah cek orang Quraisy teh da ari Muhammad mah sidik bener amanah kapercaya tara bohong pasti dakwah Islamna ogen tereh nyebar dan Nabi Muhammad mah sidik bener amanah kapercaya cek orang Quraisy teh. Kumaha atuh laki we cenah tanyakeun ka Yahudi cek orang Quraisy teh
pedah Yahudi macana ahli kitab apal eusi kitab Toret cik tatanya urang nak tatanya ka Yahudi soal Muhammad daratang we nya orang Quraisy teh ka Yahudi tataros soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teras eta orang Yahudi nemalan karena pertanyaan-pertanyaan orang Quraisy. Cek Yahudi teh kieu, hei orang Quraisy, anjeun kudu nanya ka Muhammad kutilu pertanyaan. Lamun eta Muhammad ngajawab tilu pertanyaan eta, maka eta Muhammad teh lain nabi, bohong jadi nabi nate. Atawa lamun eta Muhammad teu ngajawab hiji-hiji acan tilu pertanyaan eta, sarua eta Muhammad teh lain nabi, bohong. Tapi lamun eta Muhammad teh ngajawab pertanyaan teh mung dua, nu hiji mah teu dijawab, maka eta Muhammad teh bener nabi na Allah, utusan Allah. Janten cek Yahudi kumaha cenah, sok tanyakeun tilu perkara ka Muhammad. Ngeun lamun Muhammad teh ngajawab dua, nu hiji mah teu dijawab, ta eta Muhammad teh nabi na Allah, Rasul Allah, utusan. Lamun Muhammad teh dijawab tiluanana teh, bohong jadi utusan Allah na teh mun ngajawab tiluanana mah. Atawa teu ngajawab acan tina nu tilu, sami eta oge bohong jadi rasul na teh. Baralik we orang Quraisy teh arek bertanya ka Nabi Muhammad. Sabaraha hiji pertanyaan teh? Hiji pertanyaan teh nyaeta, Muhammad, coba jelaskeun ku anjeun tentang pamuda anu sarena 300 tahun tapi karasana sarena teh sapoe. Ari kulem namah bukti namah 300 tahun, ngeun karaosna ku eta pamuda-pamuda anu kulem sapoe rarasaana nama. Hiji pertanyaan teh. Nu kadua, pertanyaan nu kadua, Muhammad, coba jelaskeun ku anjeun tentang seorang lelaki anu jadi raja anu ngadatangan belahan bumi belah kulon jeung ngadatangan belahan bumi belah wetan. Eta pertanyaan anu katilu, coba ditanyakeun ku orang Quraisy teh, dititah ku orang Yahudi teh. Pertanyaan anu katilu, Muhammad, coba jelaskeun ku anjeun tentang ruh. Jantan nu kahiji naon pertanyaan teh? Tentang pamuda anu sare 300 tahun. Nu kadua tentang raja anu lelempangan ka belah kulon jeung ka belah wetan ti belahan bumi. Pertanyaan anu katilu, jelaskeun tentang ruh. Kumaha saur Nabi? Cek Nabi teh kieu, ngajawab Nabi ka eta urang Quraisy, hei urang Quraisy, keun ku kami rek dijawab isuk. Cek Nabi teh, torojol we poe aripek teh pas datang poe isuk Nabi teh janji kan ya bade ngajawab ka orang Quraisy teh. Aripek teh wahyu ti Allah teh telungsur wahyu ti Allah teh. Cek Nabi teh, Allah kuring ngomong rek ngajawab isuk tapi teu naon telungsur wahyu. Gelisah we Nabi teh, aduh
Torojo we urang Quraisy teh. Mana Muhammad jawabanana? Engkong ngajanjikeun isuk-isuk teh ayeuna teh ya. Repeh Nabi teh teu naon, teu ngawaler. Tah cenah mah ti pertanyaan urang Quraisy eta teh kalungsur wahyu teh 12 poe coba. Gelisah Nabi teh, wah teu bener ya Muhammad teh ayeuna mah cek saha teh. Cek orang Quraisy teh biasa nama Muhammad teh tara bohong ari ayeuna ngajangjikeun isuk teh kalah ka 2 poe 3 poe can aya yeuh. Tah pas ka 12 dinten lungsur we surat Al-Kahfi yang berbunyi wala taqulanna lisaiin inni fa'ilu dalika godan illa ayyasha Allah. Nu hartosna hei Muhammad anjeun ulah ngucapkeun kana hiji perkara keun rek dijawab ku kuring isuk, keun rek dijawab rek dipigawe isukan ulah eta teh terkecuali make insya Allah. Tak kedah nama kitu cenah saur dina Al-Qur'an teh Muhammad ke deui mah ulah ngomong keun dijawab isuk ulah engke mah tapi insya Allah diwaler poe torojol poe isuk teh masing terjadi oge dakeun wedak kuring mah insya atas lamun ngersakeun Gusti ari teu ngersakeun Allah mah masing datang poe isuk oge keun teu dijawab oge tak kudu nama kitu engke deui mah tak urang oge sami teu kenging janji tanpa insya Allah bisi kaasup kana inkar janji hartos kusadayana. Tah jawabana pertanyaan nu kahiji dijawab ku Nabi teh ngeun dijawabna berdasarkan wahyu ti Gusti Allah. Pertanyaan nu kahiji teh naon? Saha atawa jelaskeun pamuda nu sare 300 nyaeta lungsur surat Al-Kahfi keneh yang berbunyi am hasibta anna ashabal kahfi warqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi al ayah. Ta eta teh ngisahkeun pamuda ashabul kahfi nu kulem 300 tahun. Dijawab ku Nabi teh kajawab hiji tah. Pertanyaan nu kadua naon nu ditaroskeun teh saha raja anu lelempangan kabelah kulon jeung kabelah wetan belahan bu. Dijawab deui ku Nabi teh berdasarkan wahyu ti Allah wayas alunaka andil qarnain. Nyaeta raja anu sok lelempangan kabelah wetan jeung kabelah kulon belahan bumi teh Raja Iskandar Dul Qarnain. Dijelaskeun ku Nabi teh kajawab 2 tah. Tah nu katilu mah pertanyaan ti urang Quraisy teh panitah Yahudi eta teh nya bertanya tentang rohani nyawa. Maka Nabi teu ngajawab sabab cek Allah kulir ruhu min amri robbi ari ruh eta mah urusan pangeran kuring cek Nabi teu diwaler ku Nabi teh. Ari tadi mah pamuda diberebetkeun dijelaskeun nu sare 200 tahun mah tuluy kisah Raja Iskandar Dul Qarnain anu lalampahan kabelah kulon kabelah wetan dijelaskeun ku Nabi teh. Tuluy nu katilu tentang ruh ditaros teh Nabi mah teu naon teu ngajawab. Maka cek orang Quraisy lah bener euy ieu Muhammad teh utusan Allah. Da cek Yahudi ari Yahudi teh anu apal eusi kitab Toret cek dina kitab Toret Muhammad mah lamun ditanya soal ruh maka moal ngajawab cek dina kitab Toret teh baheula teh pek teh nya we Nabi Muhammad teh ditaros soal ruh teh teu naon teu ngajawab
tetela atuh Nabi Muhammad teh bener utusan Allah. Pandina nadoman oge naon? Nabi teh nuju alit keneh geuningan. Seueur naon? Di perjalanan seueur pendak jeung pendeta Yahudi, pendak jeung pendeta Nasrani cenanya kumaha nadomanana teh geuning. Cek tuluy sasauran eta pendeta Yahudi jeung pendeta Nasrani teh, wah ieu budak teh pinabieun. Sabab ciri-cirina tos aya dina kitab Toret, tos aya dina kitab Injil. Pinabieun kade jaga cek saha teh? Cek pendeta Yahudi, cek pendeta Nasrani. Tah tina ieu kisah mudah-mudahan urang sadayana semakin yakin, semakin meningkat keimanan bahwa benar-benar Nabi Muhammad teh utusan Allah anu layak jeung wajib diikuti jejak langkahna, wajib ditaati sunnahna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tah sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna dilajengkeun ka salajeng nama ku putra terohimah teh sakitu anu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.